rarudat anjing ieu aing usaha baja loba nu nganyukeun eueuh goblok kudu ka mana ieu aing rarudat. Naon si Haji? Jeung nemong-nemong duit ka aing ngareruas naon eta maksudna? Oh, yo dengekeun heula. Aya saingan, aya banar beungar, loba duit, merek Pak Haji. Lewat, banar edan lewat. Eueuh naonan eueuh panas. Lah Haji anjing. Maka jeung ngacapruk aya nu mere duit sagala saingan wani jeung aing. Aing teh banar edan, banar gede ye. Tisa eta Haji. Sing baleg. Ngubul. Yo dengekeun yo. Lah Haji anjing eksaha nu wanian ka aing. Make jeung aya banar anyar saha jelema. Yo udah ngukur. Calik di dinya. Yo moal mampu ulah hayang nangtung teu boga duit mah. Sok bejakeun saha jelema. Diuk Naon sok aing teh ayeuna jelema nyaingan aing wani-wani. Yo dengekeun heula yo. Tadi aya banar tiba ditu. Di mana? Diuk lah. Yo ari dasar si teu make tajwid dasar. Si buladeg make jeung kitu. Yo dengekeun tadi teh aya banar datang mau mobil ka imah datang ka Pak Haji. Pak Haji bilih gaduh laja dipeserek ku abi mah siap artosna ti payun. Panas ngubul modar tah. Geus ku aing ditayang ayeuna di mana jelema? Aing banar aing teh, banar gede. Calik ulah. Biar ditayang ku aing. Calik ulah. Dangu pun yo. Anjing wani macem-macem ka aing nyaingan aing. Dangu heula ulah kitu. Yo ulah dig. Punten. Pak Buladig ayeuna aya saingan moal menang barang di lembur. Puas. Ulang hanyuk wae gen. Tutup mulut kamu. Eueuh ceritana ka banar pada lemur ieu teh mere nganyuk. Moal aya. Duit heula di ditu, lain dianyuk heula dibawa barang bari jauh. Diacak-acak banar ku aing ayeuna mah. Oh, carita. Di mana? Banaran di mana? Diacak-acak ku aing ditayang. Banar edan ngebul, moal meunang barang, moal aya nu daekeun dianyuk. Lebok tak ku sia ta banar edan. Kop teh sia. Ganeng Haji Edan, make jeung ngekeak aing goblok teh. Aing ieu mah panjang ieu urusan anu nyaingan kieu. Ku aing mah beres delehkeun jelema. Panjang anjing urusan jeung banar badag kieu. Urang mana jelemana ieu nu digugubung si Haji Edan. Ku aing teh pokona diteangan ku aing. Si Haji Edan ieu gara-gara nama ieu.